Kumbakarna memang hebat anjing. Paingan wanara lobanu pejet jeung lobanu paburantak da sakti mandraguna. Rasakeun. Ora ingkang bakal mutusaken jiwaraganira kejaba pusaka kulatenan Kumbakar. Kuting-tingan aing hayang panggih heula. Arya Kumbakarna anu disasar ti korona. Kulantaran Arya Kumbakarna teu daek cicing, sok jengke kaluhur milarian, rayi nanyata Gunawan sakedapan. Hingga ieu salah sasaran pusaka Raden Laksmana. Keuna pisan kana tak-takna anu palih katuhu hingga pandangan Arya Kumbakarna sempal sapisan. Aduh. Wallahi Gusti. Alah. Naon deuleu ngajengak. Ngajengak kana tak ileungeun aing ka dulu. Tubuh. Dulu itu leungeun aing ukey-ukeyan belah ditu. Ngadadahan ka aing. Gusti jangakeun abdi kana kersa jeung pangawasana. Bisi dosa kaula baheula sok cocorokot. Muga-muga we ku jalan kieu kaula katebus. Dasa muka aing teh asa disiksa ku batur dasa muka. Asa disiksa ku anjeun we aing teh dasa muka. Leungeun aing atawa bisi aing da puguh aing teh rumasa sok cocorokot bisi dosa indung bapa. Bisi dosa nini aki. Wong tua gawe wiwitan wong nom dharma lakoni sing saha kolot anu yen kagorengan anak incu nu bakal engkak-engkakan dina jurang katunggaraan. Muga-muga Kangjeng Ibu, Kangjeng Rama, Nini Aki bisi dosa salira sawios kaula nu busna salira mah Ibu Rama oge Nini Aki muga-muga sing ditempatkeun dina tempat anu nikmat mungguh Allah. Ulah anu isi kibung dina jurang katunggaraan bilih dosa Ibu Rama. Nah, atuh mun ditungtut kalau teh sakalikeun we Gusti Rama Laksmana wan hayang panggih heula akang teh. Payungan ningalaga. Ayo maju, ayo maju. Raden, ulah panuhune ulah dituntut kitu hawatos ida. Ya akhi. Sembah kapihatur kaula nun Laksmana, kaula nun pula. Nah, pagawean teh kitu patut. Maka dituntut leungeunna heula sagala.
Pangapunten sanes dihaja da anu diincer mah ti corona oge jantungna. Ulah sakali-kali deui pagawean mode kitu. Jang. Gusti Rama nyeukseun. Si horeng nilainya nama serajan kamusuh aya we. Di dieu dewek ngadunung teu salah ngadunungan dewek. Paingan hayang pindah ngadunungan teh ka dieu. Rasa. Jangan lari. Ada layu. Teu teuingan hidup. Bet dituntut kieu kaula. Penasti kesayang tumampara. Dasar kitu parantos kersana yang widi. Ieu panah nu salajengna memang anu disasar ti corona keuna kana tak-tak anu palih kensa. Hingga sempal pananganana ieu Arya Kumbakarna. Naon ngajengak deui. Uluh, dulu aing leungeun duanana eueuh. Gusti Nu Maha Agung bilih dosa Ibu Rama Nini Aki. Mau bisa ngenang. Dasa muka teu asaku deungeun-deungeun aing mah asaku anjeun we dasa muka leungeun pileuleyan. Wah bisa nguseup aing. Aduh, kumaha aing nangtung. Nya karasana mah ayeuna anggota badan teh geuning mangpaat kabeh oge. Gusti meureun abdi keur cageurna keur aya leungeunnan keneh teu eling teu bisa ngagunakeun ieu leungeun. Rumaos kaula teh sare wae di dunya teh. Duh, kumaha nangtung pertahanan deui itu. Waduh. Nah, bet dituntut kieu atuh hideuk. Penasti kersayang tumampara. Ieu ge. Panah Laksmana sadua-dua nyasar kana sampean ieu Arya Kumbakarna atuh dua sampeanana samet palangkakan hingga lesot coplok wayana panah anu sakitu tarikna. Ieu ge. Ieu Kumbakarna ngagebru lir baligo ngagulutuk sampean duanana teu aya panangan oge pun kitu deui. Waduh, walah. Ngajengak palangkakan aing dulu itu suku belah ditu nu katuk nu kenca dulu Gusti eueuh sukuan aing teh beuki hees meureun teu bisa ngagunakeun lengkah keur hirup. Nun Gusti rumaos abdi gede dosa nyangakeun kana kersana. Abdi mah teu ngaboga naon-naon, teu ngabogaan naon-naon leungeun suku geus kagungan salira. Dayana, upayana, usikna, malikna teu ngaboga-boga. Tapi inget aing-aing teh keur bajuang. Sanajan aing kaayaan geus kieu sumanget juang mah terus piraku we teu ngabunuh heula. Monyet anu keur ngagunuk ku aing dek digiles kabeneran rada mudun kaynya. Atuh ieu Kumbakarna ngagulutukeun diri hingga monyet seur anu dempak ngahiji jeung taneuh nu laleutik monyet nu gede. Laras. Nyata digalai ku Kumbakarna. Wah.
eta sumanget juangna mangkilang suku geus eueuh leungeun geus eueuh eta sumanget juang dicontoheun jang ieu satria teh nu kieu pahlawan akang pahlawan teu sangka teuing nya Gusti nepi ka kieu lami-lami Arya kumakarna parantos seueur teuing kaluar getih kalayan karasa renyai titinggalianana kulon asa ngadeukeutan wetan kidul asa ngadeukeutan kaler luhur asa ngadeukeutan handap ngan ukur kucap kiceup socana bari jeung pacampur getih dina ngiceupna hayang panggih heula Gunawan memeh akang mati cing Gusti Rama sakali deui merdih kaula kanu Maha Asih panggihkeun heula jeung si Gunawan panggihkeun heula jeung adik kaula anu kungsi di akod-akod watek wantos Batara Rama dudu wong samanea kereteg manah ieu kumbakarna dugi kana manahna Batara Rama dipaksa dijurungkeun sanajan teu tega ningali oge tetep kedah ditepangan bilih jadi dosa atuh ieu Gunawan wibiksana ngeureuyeuh bari jeung nungkup kana raraina wireh tetega ningali rakana anu sasatna parantos gugulutukan lir baligo lumampah bari jeung ti tararajong kuayana remeng ku Cisoca tetega ningali rakana Gusti mudah-mudahan atuh Raka Arya Gunawan eta ieu rai Kang wan dedeuhan adi akang cing bisa mihapekeun maneh cing pikanyaaheun kade ulah jadi pengkhianat ka Gusti Rama wan tuturkeun eta manusia dewa penolong di dunia eta teh wan timbalan kawan tuturkeun tapak lacakna langkah-langkahna kuajeun wan manusia terus sing madu trahing kusuma titis sing andana wirih trahing dewa kamanusan Raden Gunawan ngalimbani ngarak kana cilaka nyerina kabina-bina anu ngabela negara tapi temahna cilaka perlaya di medan laga dasa muka anu murka anu ngaruksa ka nagara tetoli kasana keluarga asa manehna lugina keun bae batur tunggara wan kaula nun Raka Arya Gusti akang geus netep rupa anjeun geus ngarasaan cimata anjeun anu nyak celakana awak akang seger akang teh inget sanajan akang teu perang oge akang teu bakal pae ngan janji akang demi negara demi bangsa akang teh geus diwakafkeun hiji waraga
hakikatna kanu kagungan urang sadayana yen manusia nu hirup di alam dunia hiji waktu bakal pinanggih jeung poe akhir buktina akang ayeuna sanajan sakumaha gagah sanajan sakumaha sakti neangan pangarti ti leutik yakin bakal tinemu jeung akhirna ieu tapi no nama kaula nu ieu Gusti Rama teh laras titipun adi hidup anjeun hiji-hijina Batara tugas mahatunga pikeun ngarengsekeun pacogregan wilujeng bajuang satrasna mangga gera lumpuhkeun kabiadaban kadoliman kasarakahan ku anjeun kalayan kula munut dijajab ieu kaula nyarita teh geus dina tikoro da kahanap mah geus teu karasa nawiskeun kaula bakal pisah nyawa jeung raga tugening gedong ka jalan nu molongpong ka gedong mulungpung pikeun karahayuan kaula lumampah pikeun tetep renggenep di alam asal kaula hujan leuntik ngaririncik nawiskeun kula bakal perlaya nawiskeun kula bakal pileuleyan kalayan wan sakali deui usian di mana geus merdeka ku karya-karya anu nyata ku karya-karya anu pinuji pade titip nagara jeung bangsa ulah dek dirurujit deui hirup tungku pati jeung dunya kena kuruksak badan ge nyakitu aya panganggesan nana sanajan sarebu betah di dunia muarek matu saban-saban robah mangsa gantiwan si ilang bulan kurunyung taun sok mineng kabandungan manusia sanajan ngalamun salaput umur kahayang patema-tema karep hanteureureureureureuh angin kadar ti pangeran nu bakal karasa jeung karanapan saperti anu karanapan ku Arya Kumbakarna ngaleosna ti jagat raya Pramudita dipapag ku kembang-kembang nu sareungit anu ragrag ti luhur hujan leutik ngaririncik dijajab ku pangdoana menekungna Sri Rama oge Semar Badranaya atuh mulus banglus gembleng katut salamet mulihna kajati mulang kalam asalna lakot jitu munapuroda ngali gincing teu sanak teu keluarga teu solenang-solenang acan kemang tinetik sinebaran sari tutup lawang sigotaka